kamarana udah kita datang wae misalnya dia tuh. Ini tanda tahu lu. Sore kieu ini setengah genep ya tuh. Karena juga udah kenapa nggak tahu kan? Assalamualaikum. Salam, dok, ada yang jero. Oh, mulai nak kemana? Nacan kadar yuk gini. Orangnya tadi kendungan serialila itu canda datang wae. Kira orang teleponnya nak berunakna. Sudah, fotonya berunaknya. Penting kerja jalan. Penuran ya perlu kurang dilatih lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina sampai dari deui. Oh si Adil diajak teh mau bisa ngariung ayeuna mah mah ya perlu. BG orang nyamper si Amang sarua teu bisa ngariung. Ayeuna mah geus urang-urang jeung burit deui jeung aya perlu. Terus kumaha cenah soal ngaronda teh? Asok we urang mah masahkeun ka ketua grup. Hah? Nah, jadi urang jadi ketua ya teh. Pak numpang kolot-kolot teh di grup urang teh di dinya. Sok kieu teu buka acarana. Urang narima jadi ketua. Dan maneh kudu narima keputusan urang. Sok we, naon anu jadi keputusan nya? Urang mah urang bedakeun jeung batur. Batur mah pagaan malor, urang mah urang uring. Sakundai gitu ngaronda mah lain malolor. Hukum maneh tukang malor ge tiap ngaronda oge. Ku kamari ge sapi mah ditarikakeun puas ah. Omat teu penting ayeuna mah. Dan beres muriring ulah ka malor. Wah, eta mah segan. Aing teh percaya ka maneh, sakali tukang malor we. Nah, ayeuna mah hariung ayeuna mah kaputusan apa kitu. Penting masih standby di jam 11. Sakitu ti ketua mah. Gaya namanya bisa rek ngobrol mah, urang mah ya perlu deui. Sok we nya ngobrol. Alhamdulillah urang ge langsung urang geus burit. Hayu teh baru nya urang. Hayu, usah atuh.